Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Wasara itu wujubis sholati. Sareng ari pirang-pirang syarat wajibna salat. Salah satu asya'a eta tilu pirang-pirang perkara. Ahaduha ari kahijina ieu salasah al-islamu eta Islam. Fala tajibu maka teu wajib naon as-sholatu sholat alal kafiri ka jalma anu kafir al asli anu bangsa asal. Wala yajibu jeung teu wajib alaihi ka kafir naon qodouha ngodoan itu sholat. Ida aslama di mana-mana asup Islam si kafir. Wa amal murtadu anapun ari jalma murtad fatajibu tah eta wajib alai kasi murtad naon as-sholatu sholat wa qodouha jeung ngodoan itu sholat. In ada lamun balik deui si murtad ilal islami kana agama Islam. Pasal rek mertelakeun pirang-pirang syarat salat. Nomor kahiji syarat wajibna salat teh kudu jalma Islam. Atuh lamun kafir asli maka teu wajib salat. Naon ai kafir asli teh mah? Kafir asli teh kafir turunan ti nenek moyangna, eta kafir asli. Dirunut ka luhur bapana Islam, kafir. Ninina kafir, akina kafir, uyutna kafir, tuluy ka ditu kafir. Aya deui jalma murtad. Jadi kafir asli mah teu wajib salat, malah di mana-mana asup Islam teu wajib kodo. Beda jeung jalma murtad. Ai jalma murtad mah tetap kasih murtad mah wajib salat. Ngan pedah salat nah henteu naon? Teu jadi. Nah teu jadi. Pan eueuh syarat manehna lain Islam. Da murtad dea panan. Kumaha tuh si murtad salatna hayang jadi? Maka wayahna kudu balik deui kana agama Islam. Ngan di mana-mana geus asup Islam deui maka eta si murtad wajib ngodoan kana salat-salat anu geus naon geus ditinggalkeun dina waktu keur murtadna. Jadi syarat salat teh cenah sabaraha? Aya 3 ngan aya tambahna deui. Oh tinggal sarahna paslun ya. Qaluhu wasara itu wujubis shalah salah satu asya'a wa yujadu jeung ditambahan alaiha kana itu salah satu asya'a naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara aidon deui. Al awwalu ari nu kahijina annaqa'u eta bersih minal haidi tina haid wan nipasi jeung dina nipas. Fala tajibu maka teu wajib itu salat ala haidin ka awewe anu haid wa nupasai jeung pirang-pirang awewe anu nipas. Wala qodoa jeung teu aya qodo eta tetep alaihi ma kaitu haid wa nupasa. Bal wala yundabu balik ta jeung teu disunatkeun itu qodo lahuma pikeun itu haid wa nupasa. Lakin yasihu tetapi nasah itu kodo wayan akidu jeung narima jadi itu kodo naplan kana sunat la sawaba anu teu aya ganjaran eta tetep pihi dina itu naplu alama netepan kana perkara i'tamada anu tatagenan hu kana emak saha ar-Romli Imam Romli. Wala yasihu jeung teu sah itu qada ingda syaihi mungguh syekh
al khatibi tegasna Syekh Khatib. Naon sababna? Li annal asla karena saestuna asalna fil ibadati eta tetap dina ibadah di dalam tutlab di mana-mana henteu disuprih itu ibadah ada musihati eta henteu sah. Jadi mun teu disuprih mah teu naon teu sah. Jadi syarat kahijina tambahanna teh kudu bersih tina haid atawa bersih tina nifas. Kadua wasani jeung ari nu kaduana salamatul hawasi eta salametna panca indra. Fala tajibu maka teu wajib itu salat alaman kajalma khuliqa anu diciptakeun ieu man a'ma barina lolong asoma tur torek walau natikon jeung najan eta bisa ngomong wakaza jeung eta tetep seperti itu man khuliqa man ari jalma toroa anu anyarjat anu anyar datang lahu ka man naon dalika itu a'ma wa asom qabla tamyiji dina samemeh hideng bihilapihi kalawan beda itu toroa anyar datang ba'da tamyiji dina sabada hideng li annahu karena saestuna itu toro'a ba'da tamyij ya'rifu eta nyaho ieu ba'da tamyij al wajibati kana pirang-pirang kewajiban hina idin dina nalikana itu toro'a ba'da tamyij. Palau rudat maka lamun dibalikeun ilaika man naon hawasuhu pirang-pirang panca indra na man lam yajib tah teu wajib alaika itu man naon al qada'u qada. Jadi nu katilu mah nu kadua mah kudu salamat anggota badan atau panca indra. Eueuh panca indra atau pancasila. Wasalisu jeung ari nu katiluna bulugud da'wati eta nepi na pangajak. Tepi na pangajak. Wala tajibu maka teu wajib itu salat alaman kajalma lam tablug anu teu nepi itu dakwah hu ka man kaan nasaa seperti yang tumbuh man tumbuh teh hirup jadi gitu pisahiki jabalin di puncak gunung. Palau balagot maka lamun tepi itu dakwah hu kaman ba'da mudatin dina sabada waktu lam yajib tah teu wajib alaika man naon al qada'u qada kama seperti perkara qala nu ngadawuhkeun kana masal alamatu anu seueur ilmuna tegasna ar-ramli li annahu karena saestuna itu man lam yablug kana eta bukti ieu man lam yablug ghairu mukallafin eta henteu kataklif tina qauluhu wa amal murtadu ajaran ka 10 ti hanap muqabilun eta ngabandingan liqoli kana dawan musannif lapad al kafiril asli walaisa jeung lain ieu murtad mislul murtadi eta saperti murtad al muntakili anu narima pindah min dinin tina hiji agama ghairi dinil islami anu salian agama Islam ila dinin kana agama akhara anu sejen.
Eta mah lain murtad, seperti tina Yahudi pindah ka Nasrani, eta mah lain murtad eta mah. Tetapi eta mah dihukuman kafir asli. Bal hukmuhu balik ta ari hukumna itu murtad al muntakil hukmul kafiril asli eta saperti hukum kafir al asli nu bangsa asli. Fala tajibu maka teu wajib alaihi kaitu muntakil naon as-sholatu sholat adaan eta kodo wala kodoun jeung teu wajib kodo ida aslama di mana-mana asup Islam itu muntakil. Terus kahanap dina qauluhu dua jajar kahanap qauluhu kodo wa qodouha in ada ilal Islam. Ayanya taglidon karena ngaberatkeun alaihi ka murtad walawir tada jeung lamun murtad itu si murtad lamun murtad sumajana tuluy gelo ya murtad walau min ghairi ta'adin jeung najan teu ngahaja kodo tah ngodoan itu murtad jamanal jununi dina waktu gelona alwaqi anu tumiba piha dina itu riddah teh murtad hay sulam yuhkam dina sakira-kira teu dihukuman naon bi islamihi islamna itu murtad tab'an karena anut palau aslama maka lamun asup Islam saha ala abu bapa bihali jununi abihi dina tingkah gelo bapakna itu abun alwaqi'i anu tumiba fi jamani riddati dina waktu murtadna ibnu lam yakdi tah teu ngodoan itu ibnu min hinil hukmi timimiti dihukuman bi islamihi kana islamna itu ibnu hai sulam yakun dina sakira-kira tebukti ibnu mutaaddian eta anu ngaliwatkeun bihilapima kalawan beda perkara lawir tadat lamun murtad mar'ah awewe mar'ah sumahadot tuluy head mar'ah awana pasat atawa nipas mar'ah fa innaha maka saestuna itu mar'ah la takdi eta teu ngodoan itu mar'ah jamanal haidi dina waktuna haid wan nipasi jeung nipas alwaqiya nu tumiba firriddati dina waktu murtadna wal parku jeung ari bedana anna asqata sholati saestuna gugurna salat anil majnuni ti jalma gelo ruhsatun eta ruhsah li annaha karna saestuna majnun intaqala eta narima pindah majnun min wujubil fi'li tina kawajiban migawe ila jawaji tarki kana meunangna ningalkeun wal murtadu jeung ari si murtad laisa eta lain ieu murtad min ahli ruhsati eta tetep ti ahli karinganan ti ahli ruhsah li anna ruhsah karna saestuna karinganan latunatu eta teu digantungkeun ieu ruhsah bil maasi kana pirang-pirang maksiat bil asi maasi teh kana pirang-pirang maksiat wa annahwil haidi jeung ti saumpama jalma nu haid ajimatun eta ajimah ngajam li annaha karna saestuna itu haid intaqalat eta narima pindah ieu haid
wujubal fi'li kana wajibna migawe ila wujubi tarki kana teteh nama keminnya min wujubil fi'li tina wajibna migawe ila wujubi tarki kana wajibna ninggalkeun. Wasani jeung ari anu kaduana al bulugu eta baleg fala tajibu maka teu wajib itu salat ala sobiyin ka budak wasobia budak lalaki wasobiatin jeung budak leutik awewe lakin yu'maru tatapina diparentah lakin yu'maroni tatapina diparentah itu sobi wasobiah biha kana itu salat ba'da sab'i sinina dina sabada umur 7 pirang-pirang tahun in hasala lamun hasil naon atamyiju tamyij biha kalawan itu sab'a sinina wa illa jeung lamun teu itu hasala pabada tamyiji tah dina sabada hidang sabada tamyij wa yudrobani jeung diteungeul itu sobi-sobiah ala tarkiha netepan kana tinggalna itu salat ba'da kamali asri sinina dina sabada sampurna umur 10 pirang-pirang tahun. Kadua syaratna salat teh kudu naon baleg sanajan teu kataklif umur 7 tahun sanajan teu kataklif umur 7 tahun tetep diparentah naon diparentah salat najan teu kataklif gitu 10 tahun geus wani ninggalkeun salat maka eta mah dinaon diteungeul anu sakadar nyingsieunan nungkul gitu. Sarahna jajaran kadalapan ti luhur qauluhu lakin yu'maroni biha aya bis shalah wa misluha jeung eta tetep pantarna salat ma ari perkara tatawaqqafa anu ngadago ieu salat alaihi kana emak kawuduin saperti wudu wa nahwihi jeung saumpamana wudu wa yajibu sareng wajib naon al amru marentah ala usulihi ma ka indung bapakna itu sobi sobiah adzukuri tegasna pirang-pirang lalaki wal inasi jeung pirang-pirang awewe ala sabili fardil kifayati netepan kana jalan fardu kifayah walil muallimi jeung eta tetep pikeun muallim guru aidon deui al amru ari marentah lad dorbu teu meunang neungeul illa bi idnil wali kajaba kalawan idin wali wa misluhu jeung eta tetep saperti itu muallim ajauju ari salaki fi jaujatihi ka pamajikana itu jauj palahu maka eta tetep meunang pikeun jauj al amru ari marentah lad dorbu teu meunang neungeul illa bi idnil wali kajaba kalawan idin walina wa in kana jeung lamun bukti lahu pikeun jauj naon dorbu neungeul lin nusuji karena nusuj li annahu karena saestuna itu nusuj ya ta'allaku eta cumantel itu nusuj bihaqihi kana hakna itu jawaj wa huwa ari itu jawaj bihilafi haqillahi eta tetap kalawan nyulayaan hak Allah taala ala jajaran ke-14 dihanap
wa yudrobani ayat qalu wa yudrobani ala tarkiha ay wujuban tegasna kalawan wajib wayajibu maka wajib naon adorbu neungeul alal wali kawali aban eta bapana kana bukti itu wali aujadan atawa akina awan nahwahuma atawa saumpamana itu aban aujadan mimma tina perkara mararus kaliwat ieu emak wa huwa jeung ari itu dorbu takdibin eta neungeul ngawarah ngadidik litamrini karena ngalatih la dorbu ukubatin lain neungeul nyiksa qala ngadawu sabadum sapalihna ulama wala yatajawaju jeung ulah ngaliwat saha adoribu jalma anu neungeul salasan kana 3 kali wa kaza jeung eta tetep saperti aban awjadan al muallimu ari muallim guru payusanu maka disunatkeun lahu pikeun muallim naon alla yatajawaja yen ulah ngaliwatan ya muallim as-salasa kana 3 kali liqali kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limudaris nya kitunya eta tetep pikeun anu ngajar al muallimi anu ngawuruk lil atpali ka pirang-pirang budak iaka kudu sieun anjeun wa ang tadriba kana yen neungeul anjeun pauqa salasi dina saluhureun 3 kali fa innaka maka saestuna anjeun ang tadroba eta yen ang dorobta eta yen neungeul anjeun pauqaha dina saluhureun itu salas iktaso tah ngisos sallallahu Allah min kati anjeun wa hada jeung ari qaul baduhum doipun eta doip kama seperti perkara nabahan nu ngelingan alai kana masa Asnawi pilihan buin dari tabian bu wa iniktado jeung najan nerapkeun ngudukeun hu kana ieu ma naon hadisu Godi Jibrila hadis naon hadisu Godi Jibrila lin nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna maka saestuna tu Jibril kana eta bukti tu Jibril salah samaratin eta 3 pirang-pirang balikan wal mu'tamadu jeung ari kaul mu'tamad khilafan bari nanyulayaan lil Bulkini ka Imam Bulkini. Salah. Wal mu'tamadu jeung ari kaul mu'tamad ayakuna eta yan bukti itu dorbu bi qadril hajati eta tetep kalawan saukuran kabutuh. Wa in jada jeung lamun nambahan itu qadru ala salasi kana 3 lakin bisarti ayakuna tetapi kalawan syarat yen bukti itu dorbu goiro mubarrohin eta henteu ngabahayakeun hatta laulam yupid sehingga lamun teu maedahkeun illa kajaba naon al mubarrohu ngabahayakeun taroka tah ningalkeun itu si dorib anu neungeul doribna marek indungna rek bapana atawa walina guruna sawae hu kana itu dorbu alal mutamad netepan kaul mutamad wasalisu jeung ari nu katiluna al aqlu eta boga akal pala tajibu maka teu wajib itu salat ala majnunin ka jalma nu gelo wa qauluhu jeung ari dawahan musannif lapad wa huwa sareng ari itu
wa huwa sareng ari tu baleg Islam jeung aklu hadut takalipi eta batasan kataklip sakitun eta anu gugur piba di nusahil matni dina sawareh pirang-pirang salinan matan. Katilu syarat wajib sholat teh boga akal. Masalah boga akal ieu teh mangrupakeun batasan kataklip anu diperdih ku hukum syara. Batasan kataklip boga akal, sabab teu boga akal ke lain hukum gitu. Maka pala tajibu ala majnun jelema gelo teu wajib naon salat. Tapriun alal mafhum wa mislul majnuni jeung eta tetep saperti jalma gelo al mugma alaih ari nu sakalor wasakran jeung anu mabok wala qadoa jeung teu aya qado eta tetep alaihim kaitu majnun mugma sakran ida apaku di mana-mana calageur itu majnun fala yajibu maka teu wajib itu qado alaihim kaitu majnun lakin yustahabu tetapi disunatkeun itu qado alal mutamad. Lakin mahalu dalika tetapi ari tempatna itulah yajibu lam yujad eta teu dipanggihan minhum ti itu majnun ileh naon ta'din ngahaja fa in wujida maka lamun dipanggihan minhum ti itu majnun ileh naon ta'din ngahaja bisai'i kana hiji perkara min dalika tina itu majnun mugma jeung sakron ngahaja mabok ngahaja pingsan ngahaja gelo wajaba tah wajib naon al qado walau sakaro jeung najan mabok jalma bita'din kalawan ngahaja waqala jeung berpendapat ngomong saha ahlul khobrati ahli waspada. Maksudna ahli khobrah teh ahli anu nyaho bahwa teh si eta teh mabok. Inna muddata syakri kana saestuna waktuna mabok syahrun eta sabulan umpamana. Sumajana tuluy gelo jalma bila ta'din kalawan tengah haja wastamaro jeung tumerus jalma majnunan barina gelo bada sahri nasabada sabulan. Kodo tah ngodoan jalma muddata sakrihi dina waktu mabokna jalma wala muddata jununi jeung teu kodo dina waktu gelona jalma badaha dina sabana itu mudah bihilapiman kalan beda jalma irtada nu murtad ieu man sumajana tuluy gelo ieu man fa innahu maka saestuna itu man yakdi eta ngodoan itu man muddata jununi dina waktu gelona man ma'ama sartana perkara qoblaha anu tetep ma dina sabadana itu mudah taglidon karena ngaberatkeun alai ka man lian naman karena saestuna jalma jana anu gelo man piriddatihi dina waktu murtadna man murtadun eta murtad fi jununihi dina gelona man hukman dina hukumna waman jeung ari sajal majana eta nu gelo man pisakrihi dina waktu mabokna man laisa eta lain ieu man bisakrona eta anu mabok pi dawami jununihi dina salila gelona man hukman dina hukumna. Wa sholawatu jeung ari pirang-pirang salat al masnunatu anu disunatkeun khamsun eta 5 al idani tegasna lebaran 2
aya salat Idul Fitri tegasna salat Idul Fitri wa Idul Adha jeung Idul Adha wal kusupani jeung salat dua samagaha aya salatu kusupi samsi tegasna salat samagaha panon poe wa khusufin jeung samaga wa khusufil qamari jeung samagaha bulan wal istisqa'u jeung salat menta hujan aya salatuhu tegasna salatna itu istisqa. Salat sunat aya 5 kahiji idain salat Idul Adha salat Idul Fitri katilu salat istisqa tuluy salat sunat samagaha atau salat sunat gerhana aya gerhana matahari aya gerhana bulan tah salat nu 5 ieu sakabehanana sunat diberjamaahkeun ngan lamun direngkingkeun pangafdolna eta teh salat Idul Adha tingali dina qauluhu khamsun tengah-tengah wa afdaluha jeung ari pang utamana itu khamsun salatu Idul Adha eta salat Idul Adha summa salatu Idul Fitri tuluy salat Idul Fitri summa salatu kusufi samsi tuluy salat gerhana matahari summa salatu khusufil qamari tuluy salat gerhana bulan summa salatul istisqa'i. Teraskeun wasunanu jeung ari pirang-pirang salat sunat at-tabi'atu anu turut lil faraidi kana pirang-pirang fardu kana pirang-pirang salat fardu wa yu'abbaru jeung dibahasakeun naon anha itu sunan aidon deui bisunnati ar-ratibati ku sunat ratibah wa hiya jeung ari itu sunnati ratibah sab'ata asyara eta 17 naonana rakaatan rakaatna rakaatal fajri tegasna kahiji 2 rakaat salat fajar wa arbaun jeung 4 rakaat qabla duhri dina samemeh duhur wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'daha dina sabadana itu duhur wa arbaun jeung 4 rakaat qabla al-asri dina samemeh asar wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'dal maghribi dina sabada salat maghrib wasalasun jeung 3 rakaat ba'dal isya'i dina sabada salat isya yutiru anu diniatan witir naon biwahidin sarakaat min huna tina itu salas wal wahidatu jeung ari anu sarakaat hiya eta riya wahidah aqalul witri eta pangsaeutikna salat witir wa aksaruhu jeung ari panglobana itu witru ihda asyarata eta 11 naonana rakaatan rakaatna wa waktuhu jeung ari waktuna itu witir ba'da salatil isya'i eta tetep dina sabada salat isya wa tulu'il fajri jeung bijil fajar palau autaro atuh lamun witir jalma qoblal isya'i dina samemeh isya amdan bari nangahaja aw sahwan atawa bari poho lam yu'tadda tah teu diitung-itung naon bihi itu witir wa sunanut tabi'atu lil faraid ari salat sunat anu sok turut kana fardu eta teh aya 17 rakaat ieu anu sok dingaranan ku rawatib samemeh dituluykeun
tingali heula qauluhu at-tabi'atu lil faraid tengah-tengah ae fil masyru'iyati payasmulu al-qabliyah wal ba'diyah ae fil masyru'iyati tegasna dina disyariatkeunana payasmulu maka ngurung itu tabi'ah al-qabliyata kana sunat qabliyah wal ba'diyah jeung ba'diyah wahia sareng ari ieu qabliyah ba'diyah tabi'atun eta anu turut laha kana itu faraid fit talabi dina disuprihna hadron dina aya di lembur wasafaron safaron atawa di perjalanan wal hikmatu jeung ari hikmahna fi masyru'iyatiha dina digelarkeun atawa dina disyariatkeunana itu sunan pirang-pirang sunat fi hakil anbiya'i dina hakna para nabi kasratul ajri eta ngalobakeun ganjaran wasawabi jeung tegasna ganjaran wa fi haqqi ghairihim jeung dina hak lian anbiya takmiluma eta keur nyampurnakeun perkara nakoso anu kurang ieu ma minal faraidi nyatana tina pirang-pirang fardu binaksi husuin kalawan kurang husu wa nahwihi jeung saumpamana ieu husu kata dabburi qiraatin saperti tadabbur bacaan pala takumu maka henteu menggon ieu sunan maqamal fardi dina patempatan fardu. Jadi kitu cenanya hikmahna teh. Wa qala jeung ngadawuh sa Nawawi Imam Nawawi idalam yakun di mana-mana teu bukti bima eta tetep dina perkarana fardu pahala anu migawe jalma hu kana emma naon naksun kurang lakin nahu tetapi na jalma taroka eta ninggalkeun jalma pardon kana fardu yuqomu tah diadegeun lahu pikeun jalma naon kullu sab'ina saban-saban 70 naonana rakaatan rakaatna minan nafli tina sunat maka marokaatin dina tempat sarokaat minal fardi tina salat fardu i'tibaran karena ngarekan bipadlihi kana kautamaan fardu alaihi ngelehkeun naflu wakas salati jeung saperti salat jeung eta tetep saperti salat gairuha ari salian itu salat jadi keur nutupan sarokaat fardu teh ditamalan ku 70 rakaat sunat nahwa saumi saumpamana puasa eta hikmahna ayeuna eusina anu 17 rakaat teh nyaeta rakaatal fajri 2 rakaat memeh salat subuh 4 rakaat memeh duhur 2 rakaat ba'da duhur 4 rakaat memeh asar 2 rakaat ba'da maghrib jeung 3 rakaat ba'da isya maksudna migawe witir sarakaat ba'da isyana 2 rakaat jadi sabada salat isya teh ba'diyah 2 rakaat witir sarakaat jadi 3 teh pang saeutik-saeutikna witir. Tinggal sarahna panghanap kedua ti hanap. Qauluhu rakaatal fajri. Innama qaddama pastina ngaheulakeun musannif huma kana itu rakaatal fajri. Li annahuma karna saestuna itu rakaatal fajri afdalur rawatibi eta pangutamana pirang-pirang salat sunat rawatib ba'dal witri dina sabada witir
Walidalika jeung kulantaran itu afdolu qala ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Rakaatal fajri ari 2 rakaat salat fajar khairun eta leuwih alus mina dunya tibatan dunya wa ma jeung perkara piha anu tetep ma di dunya wa ba'dahuma jeung eta tetep dina sabadana itu rakaatal fajri baqiyatur rawatibi ari sasesana pirang-pirang rawatib al muakkadati anu dikeukeuhkeun summa ghairil muakkadi tuluy lian muakkad goer muakkad walahu jeung eta tetep meunang pikeun jalma fi niyatihima dina niatna itu rakaatal fajri asru kaifiatin ari 10 pirang-pirang pertingkah 10 cara payanwi maka nganiatan jalma bihima kana itu rakaatal fajri sunnatal fajri kana sunat fajar jadi bisa usolli sunnatal fajri rakaataini aw rakaatayal fajri atawa rakaatayal fajri usolli rakaatayal fajri lillahi ta'ala aw sunnata subhi atawa usolli sunnata subhi aw rakaatay subhi atawa usolli rakaatay subhi aw sunnatal godati atawa sunnatal godah usolli sunnatal godati aw rakaatayal godati godah teh isuk-isuk usolli rakaatayal godati aw sunnatal bardi atawa usolli sunnatal bardi aw rakaatayal bardi aw sunnatal wusta atawa usolli sunnatal wusta aw rakaatayal wusta binaan karena ngadegkeun alal qauli kana dawuhan bi annaha kana saestuna subuh as-sholatul wusta eta salat wusta payati maka ngadatangkeun jalma bilap disunatin kana lapad sunnah fi homsatin dina anu 5 wayah dipu jeung ngabuang jalma hu kana itu lafad fi homsatin dina 5 wa yusanu jeung disunatkeun jadi 5 dibuang nu 5 datangkeun nu 5 teh cukup we make sunnah sapertikeun usolli sunnatal fajri usolli sunnata subhi usolli sunnatal godati kayak gitu untuk kudu ayeuna usolli sunnata subhi rakaataini untuk kudu kitulah wa yusanu jeung disunatkeun naon tahfifuhuma ngentengkeunana itu rakaatayal fajri wa ayaqra'a jeung yen maca jalma pihima dina itu rakaatal fajri bi ayatil baqarati kana ayat surat al-baqarah wa hiya jeung ari ieu ayatil baqarah qaulullah ta'ala eta dawan Allah ta'ala qulu amanna billahi ila qaulihi muslimun ieu teh surat al-baqarah ayat 136 qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إِلَى قَوْلِهِ muslimun tan nepikeun kadinya wa hadza wa ayata Ali Imran kaliwatnya walain wahada ila qauli muslimun wa ayat Ali Imran jeung ayat surat Ali Imran wa hiya jeung ari ieu Ali Imran ayat Ali Imran qaulu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala lafad qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimating sawa bainana wa bainakum ila qaulihi muslimun nepi ka dawuhan Allah lapad muslimun ieu teh surat
Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Wa hadza sareng ari ieu kul ya ahlal kitabi ta'alau as-shawab huwa etariyada as-shawabu eta nu bener. Hilapan bari nyulayaan liman ka ulama qala anu ngadawuhkeun eman. Wahia jeung ari ieu Ali Imran qaulu ta'ala eta dawan Allah taala lapad kul amana billahi ila qaulihi muslimun. Wa illa jeung lamun teu itu ayat Al-Baqarah jeung ayat Ali Imran pabi suratae Alam Nasrah tah kalawan dua surat tegasna Alam Nasrah wa Alam Tara Kaifa jeung Alam Tara Kaifa. Wa illa jeung lamun teu ieu bisuratae Alam Nasrah Pabisuratal kafiruna tah kalawan dua surat tegasna al kafirun wal ikhlasu jeung al ikhlas lil ittibai karena anut. Jadi salat 2 rakaat subuh teh bisa ku rakaat kahijina Al-Baqarah nu di luhur tuh rakaat kahijina qulu amanna billah ilaih nepi ka lapad muslimun. Rakaat kaduana surat Ali Imran ayat 64 qul ya ahlal kitabi ta'alau ilaih. Lamun teu eta maka ku surat Alam Nasrah rakaat kahiji Alam Nasrah rakaat kadua Alam Tara Kaifa. Lamun teu eta maka bisa ku surat rakaat kahijina Al-Kafirun rakaat kaduana Al-Ikhlas. Ngan lil itibai karena anut bidalika dina itu ayatil Baqarah wa Ali Imran wa bisuratai Alam Nasrah ilaih. Palau jamaah maka lamun ngumpulkeun jalma ngajamu bainama antara perkara dukiron ditutur ieu ma kana tah bukti jalma aula eta leuwih kana tah bukti jamu aula eta leuwih utama. Pertikeun kieu rakaat kahiji umpamana Alam Nasrah jeung Alam Tara rakaat kaduana Al-Kafirun jeung Al-Ikhlas eta ngajamu. Wa arbaun qabla duhri tuluy 4 rakaat memeh duhur ningali sarahna tuluykeun. Wa yusanu jeung disunatkeun naon tatwiluha manjangkeunna itu arbaun kama seperti keterangan fil Ihya anu aya dina kitab Ihya. Walahu jeung eta tetep meunang pikeun jalma jamul qabliyati ari ngajama ngahiji ngumpulkeun qabliyah al muakkadati anu muakkad wa ghairiha jeung lian muakkad bi ihramin kalawan takbiratul ihram wahidin anu sahiji wasalamin jeung salam anu jeung salam nu sahiji kadalika nya kitu deui wahid bitasyahudin kalawan sakali tasyahud aw tasyahudaini atawa 2 tasyahud. Wal afdalu jeung anu leuwih utama ayabsula eta yen misah jalma ha kana itu arbaun bi ihramaini kalawan 2 takbiratul ihram wa tasyahudaini jeung 2 tasyahud wa salamaini jeung 2 salam. Jadi menang 4 rakaat disakalikeun di 4 rakaatkeun. Nu alusna mah 2 rakaat. Wala buda jeung misti min niatil qabliyati tina nganiatan qabliyah awil ba'diyah atawa nganiatan ba'diyah fi kulli sholatin dina saban-saban salat laha eta tetep kana ieu laha anu eta tetep dina ieu pikeun ieu salat qabliyatun ari qabliyah wa ba'diyatun jeung ba'diyah kaduhri saperti duhur. Wa illa jeung lamun henteu itu
laha qobliyatun wa ba'diyatun pala hajata maka taya kabutuh eta tetep lidalika kana itu niyatil qobliyah awil ba'diyah. Jadi mesti nyebutkeun qobliyah atawa ba'diyah sapertikeun kieu niatna usolli ba'diyatad duhri atawa usolli qobliyatad duhri raq'ataini lillahi ta'ala. Usolli ba'diyatad duhri raq'ataini lillahi ta'ala. Teu kudu make sunat. Sapertikeun sok aya nu kieu usolli sunnatad duhri qobliyatan riweuh. Geus we langsung usolli ba'diyatad duhri atawa usolli qobliyatad duhri. Wa raq'atani ba'daha tuluy 2 rakaat ba'da duhur. Tuluykeun sarahna. Wa yusanu jeung disunatkeun naon aya jida yang nambahan jalma raq'ataini kana 2 rakaat aidon deui ba'daha sabada duhur. Li hadis man karena hadis lapad man ari sajalma hafado anu ngajaga man ala arba'i rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat qabla duhri dina samemeh duhur warba'in jeung 4 rakaat ba'dahana sabadana duhur haramatah ngaharamkeun hu ka man sa'ala Gusti Allah alan nari kana neraka. Rawahu kana hadis saha at-Tirmidzi wa sahaha hu jeung nyohehkeun Imam Tirmidzi kana hadis. Walahu jeung eta tetep menang pikeun jalma jam'ul ba'diyati ari ngajama ba'diyah al muakkadati anu muakkad wa ghairiha jeung lian muakkad bi ihramin kalawan takbiratul ihram wahidin anu sahiji ila akhirima nepi ka akhirna perkara taqaddama nu tila ieu ma fil qobliyati na qobliyah. Walahu jeung eta tetep menang pikeun jalma aidon deui jam'ul qobliyah ari ngajama qobliyah wal ba'diyah jeung ba'diyah menang. Qobliyah jeung ba'diyah dihijikeun ma'an barina bareng bihromin kalawan takbiratul ihram wahidin usahiji badal fardina sabada fardu. Bi ayakula kusapertieun ngomong jalma ngucap jalma kana lapad nawaitu niat abdi usolli salat abdi sama rokaatin kalawan 8 pirang-pirang rakaat sunat duhri kana sulah duhur al qobliyati nu bangsa qobliyah wal ba'diyati jeung bangsa ba'diyah. Menang 8 rakaat hijikeun nya ngan dipigawena sabada salatna. Wal jum'atu jeung ari Jumat kaduhri eta saperti duhur pima dina perkara yusanu nu disunatkeun ieu mah laha pikeun itu duhur. Payusanu maka disunatkeun qoblaha dina samemeh Jumat naon arbaun 4 rakaat wa ba'daha jeung sabadana Jumat arbaun 4 rakaat. Li Bukhari Muslim karena hadis riwayat Muslim. Ida sholat di mana-mana sholat sahadukum salah seorang arajeun kabeh al Jum'ata kana Jumat fal yusolli tah kudu sholat ahad qoblaha samehna Jumat arba'an kana 4 wa ba'daha jeung sabadana Jumat arba'an kana 4. Teraskeun wa arba'un qoblal asri jeung 4 rakaat samemeh asar. Tuluy wa rakaatani ba'dal maghrib 2 rakaat ba'da maghrib. Tinggal sarahna rakaatani ba'dal maghrib. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayaqra'a yen maca jalma pihima dina itu rakaatani suratae kana 2 surat al kafirun tegasna al kafirun wal ikhlas. Rakaat kahiji al kafirun rakaat kadua al ikhlas. Wa yusanu jeung disunatkeun aidon deui naon rakaatani 2 rakaat khafifatan anu enteng duanana qoblal maghribi dina sameh maghrib papi sahihain min hadisi Anasin inna kubara sahabati saestuna pirang-pirang gegedean sahabat kanu eta bukti ieu kubara sahabat yubaddiruna eta gegancangan ieu kubara sahabat ae yastabikuna pabalap-balap ieu kubara sahabat aswara
kana pirang-pirang tihang al amuda tegesna tihang lahuma pikeun itu rokaatain li rokaataini tegesna pikeun rokaatain ida adana di mana-mana adan ida udina di mana-mana di adana naon al maghribu maghrib wasalasun ba'dal isya jeung 3 rakaat ba'da isya. Jadi anu 2 rakaatna ba'diyah anu 1 rakaatna witir eta pang saeutik-saeutikna witir. Wa waqtuhu ba'da sholatil isya'i. Ari waktuna salat witir eta teh timimiti sabada salat isya nepi ka hampir deukeut kaluar fajar shodiq. Tinggal sarahna jajaran katilu di luhur. Wal muradu jeung ari nu dimaksud sholatul isya'i eta salat isya walau majmu'atan jeung najan eta dijama ma'al maghribi sartana maghrib takdiman kalawan jama takdim. Umpama orang init-initan tuluy jama salat maghrib jeung isya jama takdim. Eta kan geus isya, maka langsung witir teu naon. Wal muradu jeung ari nu dimaksud tulungul fajri eta bijil fajar asani nu kadua. Waisanu jeung disunatkeun naon ja'luhu ngajadikeun itu witir akhir salatil laili kana akhir salat peuting li khabari sahihain karena hadis Imam Bukhari Muslim ij'alu kudu ngajadikeun aranjeun kabeh akhir salatikum kana akhir salat aranjeun kabeh minal laili tina waktu peuting witron kana witir. Fa in kana maka lamun bukti lau pikeun jalma naon tahajudun tahajud akhiron dina akhirna akhirul witri dina akhirna witir illa ayat tahajjada nepi kayen tahajud jalma fa in awtaro maka lamun witir jalma summa tahajjada tuluy tahajud jalma lam yundab tah teu disunatkeun lau pikeun jalma naon i'adatuhu ngabalikana deui itu witir. Waratibu jeung ari salat sunat rawatib al muakkadi anu dikeukeuhkeun ming dalika tina itu tabiatul faraid kullihi tegasna sakabehna dalik asru rakaatin eta 10 pirang-pirang rakaat rakaatani tegasna 2 rakaat qabla subhina sameh subuh wa rakaatani jeung 2 rakaat qabla duhurina sameh duhur wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'daha sabana duhur wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'dal maghribi dina sabada maghrib wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'dal isya'i dina sabada salat isya. Jadi ari sunat muakkad tina 17 teh anu salian witir anu muakkad namah eta teh 10 rakaat. 10 rakaat teh 2 memeh subuh, 2 memeh duhur, 2 bada duhur, 2 memeh ba'da maghrib jeung 2 deui ba'da isya. Sakitu heula wallahu a'lam.